أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, tesarupa jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang-guling awak wungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babi taya bedana, kana salat lalawora ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung, eusina ku sanehurung, kana zakat eta embung, akhirna bakal kadung. Ari anu kaopatna, geuting ngocor ti bahanna, anu kitu akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. 7 jalma teu letahan, nyarina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku Pangeran. Dalapan nuju jungkiran, parjina bijil nahan, kana jina dilakonan, henteu sieun ku Pangeran. Salapan nu beungeut hideung, ari beuteung kembung pisan, eusina ku sanehurung, harta yatim digugulung. 10 corob jeung larpa, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. 11 jalma sihungan, ari beuteung kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arak jadi langganan. Ari ka-12na, cahaya lil bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae akhlakna. Judulna ieu nadoman, bade ngageuing pikiran, sina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjunan. Kumaca ieu pepeling, mugi
Ia sing jadi panggeuing Du Gusti anu ngajari sia ngina di api